Sampurasun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patepang deui dina acara seni wayang golek langkungan YouTube Seni Budaya SGP. Tah danget ieu urang sami-sami ngabandungan wayang golek ti Gending Pusaka Putra nyaeta Kidalang Bapak Asep Aceng Amung Sutaria. Dina judul Astra Jingga Digugat. Sumangga kayak kawali sedana bagian kedua itu urang sami-sami dan mungkin kayak kawali sedana anu dimana wae ayana supados teu nyangkolong tingkan waktos hayu urang sami-sami bandungan wayang golek ti Kidalang Asep Aceng Amung Sutaria dina judul Astra Jingga Digugat bagian anu kadua. Wilujeng ngadangukeun. Cepahmi Kulan Mang Maya eta teh saha nu bade ngahibur di bumina Bapak Edi teh? apa ti Gending Pusaka Putra teh mah Paingan eta nu bade nonton ngalet-ngalet ngabandalet ngenat nyatang pinang hempak berbayaksa di sabudereun ieu balanongan Cepahmi kan teh wilujeng nyakseni ulang. Salayo doh Umuskan Mengakarang eda Mukaku doh Pawayangan Nudigarang Kukidalang Seni Kanjang Seniwati boga pancen anu manusia dukung mana kapawotong di orang batu di pangeran Bujang kubuka wiwit Nyiptakan di pawayangan Nipanasi diri siloka Silih jeng sasmita Simbol silih jeng sasmita kesian kemenekan bukannya anu pinuji Sindir dina seni wayang Sindir dina jelilingan contoh jeng hati atuh jangan abang wangunan Sindir dina seni wayang Sindir tekad jelilingan Sangkang kajong-jongan Buang tanah paugeran Nyambuang geningan tanpa ugeran tanam ludah mencari berjuang di medan perang Mangga urang lalanya Necerios pawayangan barang muda kiruan tepi nadangan nona sanes paraka akuan ulah reksa kamakaman Cepahmi kulan mah parantos rengse ibingan anu ngawitan haturan wilujeng patepung di luhur panggung patepang di balandongan palungtos ibing hareudang bayeng yang kesang bobolongkot dan Cepahmi tapi tekan tunai beberes mah itu cokot ieu bawa miceun rutah dong di mana wae ngadamel wadahna supados marana katinggalna wilujeng nyakseni pagelaran wayang golek dugi karengsengna
sindira dina pawayangan sindira maksud garang elingan wah sindira dina pawayangan sindira tekad garang elingan sindira tekad garang elingan seni pribadi tak tukang seni mandiri tabung anu di atos parantos sawita lampu buka aku anu asli lagi masakan seni budaya masakan seni budaya rasa minggu bulan warisan pucuk Pusti Allah direka dama Merdeka pekerja pendidikan kula mararaka kasadayana direka dama dipi mama dipu pusti dina ugana ayeuna kelaraka senian sunnah Purwani urang sabangsa ayu urang sami raksa Allah nu dipayun sadayana kawitan dilagu buhun raja mau bisa kasilin lagu anu sejenang keur ngawaris sawasiwi kawitan teh kawitan ti lagu buhun nu bisa nyebaratuman keur ngawaris sawasiwi seni lain gawe ningkah butuh tapi pikeun papaluk manatan nyanding mudi musaati sahanu baris nyandangan
Juma Kang entis anu bager aya aroha seni pawari mun hirup sewang-sewangan lepas tina saben ketang nek kumami moal panggih kasenangan tang tungara kangan curang wow no wajib di dama-dama arohan anu bager tipi mamat jadi depo posti tipi mamat depo posti tipi mamat depo posti luhur tatung ngandaraja saibarat hiji ciri ngarasa timbul si pati sanajan itulah tali macara jeung areuy nawa sanajan digonta-ganti macara ka anjeunna tak ulah gonta-ganti teh wah ka anjeunna Zanu rek ngaharagaan Zanu rek ngahargaan iwati bangsa sorangan cinta kana kabudayaan sami cinta kabangsaan sami cinta kabangsaan
minang kabubuka lawan siap siaga sadayana siap parawiyaga Sasmita anu bakal jadi bubuka anu bakal jadi catur rasa sarengan pajengkeun sani kagungan babarengan wana kemang carita iya direka sateka-teka dipapaes malar beres nunggang aleang aleang lain lurang ditulis ku para wali direka para bujang tutunya siar nu awan perlu disingrat dina lampah wayang purwa nyutat babat Ramayana Mahabharata warga seni padalangan eta seniman sejati wayang teh parang manusia nuku melendang lampah awon tong disorang sababna tanpa mon dan piwirang seni lain kawina tapi nutun kasayang Sasmita anu bakal jadi bubuka anu bakal jadi catur buana kemang carita direka sateka-teka dipapai semalar beres diguar sangkan jadi luang mieling kana wiwitan dina zaman papat lokapala Ramayana Mahabharata disebat wayang-wayangan rupina kula ditulis ke para wali direka para pujangga bacaan ulang sadaya dina cariyos sastra jingga gugat oh saya kula kacarios di negara Amarta hiji nagara anu sugih mukti berat beunghar sanes sugih peda buncir leut ku duit beunghar kulunya berana anes kadina maksada nanging estung ning sugih ku ilmu ti Gusti beunghar ku rasa anu nyata lepas tina jajahan anggang tina pancabaya perbawana tata tentrem kertala harja beres
wal tiasa harja upami rakyat Jakarta hartos kerta wal tiasa kerta upami panggesi nagara teu acan terang ditata rupi hartosna tentrem tentrem hartosna katertiban yoh beres lues mereleun teu puguh selang surupna atuh tinangtos rahayatna tunggul kana jogut tengah kana sadapan makaya barang lunya neangan kipaya nu halal sadayana saged nyingkilkeun leungeun kenca kalawan katuhu anu dipamrih sangkan nagarana reumeuy ku bebeungeun ramai ku kadaran waas ringrang haribang sapi paling towong rampung langka begal anu ngalalana anu janten sesepuh di ieu nagara kakasina Prabu Darmakusuma ieu Prabu Yudhistira ieu Prabu Panduputra eta lajeng saweg dipun parak dening ingkang lain Arya Bratasena Satria Parangapan Dawa Arjuna oge nuju ka tatamuan nyaeta kuti negara Dwarawati saha kakasina Sri Mahaprabu Batara Kresna yoh sareng tumungkul hamali telu kaya kunyam pertalamukani pun sarta kadiata tamangi krama silokane satagrana sata satakayam grana kelang saureng ira tanlana panjang sinenggi sabda uning iya sabda uning saureng iratan dana panjang sinenggi sabda uning wis mama ulun layu kaya teki wala bakti niradening asih kaya dening asih ngasih aja ketara Sriti nuning pasewakan busana maneka warna iya maneka warna maneka Sriti noning pasewakan busana maneka warna iya maneka warna sirba kapuspiteng udiana miang panjraing sarwarukma lan sarwarukma lenggeng manik narawata pinlati kinggali pitretna kasurbabut mana lagi lang seprang medana ingkang sinebaran sari-sari kapingi kali ka ingkang sineba para wali nyebarkeun agama Islam ngalangkungan perantawisan wayang nya ieu wayang nu jadi perlambang
perlambang kehidupan manusia nugu melar di marat sapada daya lian pikeun ibadah kamantena alun tenirangan dika Prabu Dharma Kusuma leuleui keudeu wis manis pangan dikahipun sungkan pangaribawana Raka Batara haturan sasumpingna sampean ka Karatun Nagara Amarta mangalinggih calikna satata sareng kaula Raka Batara eladal Yai ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan kana naon sagala rupi pembage salira katampi ku akang ngahaturkeun rebu nuhun laksa ketika bingahan oge kali prakawisna langkung tipayun ate bade nyangakeun puja kalawan pangestu mugi we katampi ku salira panjenengan Raka Batara puja kalawan pangestu sampean katampi ku akang Nyai nuhun nuhun leres kaulan Aku Pratasena Kakang Prabu maturakeun sempah bekti ka Romo Kakang Prabu yo Kakang Kujeli teng Kresna ditampi Yai ditampi Yai sana nuhun sami-sami katulang tipayun Rai panjenengan bade nyangakeun semua pangabaktos mugi we katampi kahatur kang ora ka Prabu oge Raka Batara katampi Yai hapunten kapenggaran teu sawios-wios kaula nuhun oge salajengna cobi kula ayeuna akang teh salaresna nu ngahaja ngadampal ieu karaton wireh parantos tilu dinten akang teh nampi syarat maha teh kula akang dipiwara ngagingsir linggih ka ieu Karatun Nagara Amarta di dieu akang teh ngarasa bunga pacampur jeung reuwas lupi bungahna ai bungahna urang tiasa paamprok sono patepang rarayu wireh parantos tetepang tina lami eta maklum ngabogaan tanggung jawab sewang-sewangan ngurus ngatur ngolah nagara sewang-sewangan leres sae kula ai nu jadi rewasna cobi sok inggis ku bisi rempan ku beja temana sok sieun aya kajadian anu teu dipikahayang kurang sararea tah anu matak akang ngahaja dongkap ka dieu teh ieu teh aya naon ya nu matak ngahaja salira ngangkir akang dina waktos ieu cing cobi gerawak cabalakakeun ka akang ieu salalesna Raka Batara kumaha wireh kaula teh dina waktu ayeuna teh keur mangih kabingung nu teu mangih tungtung kasusah anu teu aya sudana beres keke naon anu janten kabingung salira wireh kaula teh dina saminggon anu kapengker kaula teh ngimpen laras ngimpen naon kaula teh ngimpen ieu nagara Amarata teh kabawa caah banjir umpalan-umpalan anu teu aya watas wangeunna sadayana rakyat oge sadayana para pangagung nyaeta masing pati tumekening perlaya kacana ku caah banjir umpal-umpalan anu teu aya watas wangeunna eta teh kula tah ieu teh anu jadi kabingung kaula teh ieu sok inggis ku bisi ieu teh totonen anu teu hadekeun nagara jeung bangsa sok sieun aya kajadian naon-naon kitu Raka Batara wijar meneng-meneng lara kelana iya den kate den ngira wis mama wijar meneng-meneng lara iya den hati
Git kunira kami dangu Kitu Raka Batara cilaka ieu ieu totonen sedengkeun ai impian teh nyaeta kembangna sare ngan anu jadi mata kahariwang pikeun sakabeh para pangguna-nagara teh sok sieun ieu jadi totonde anu teu hade anu mawi ngahajak kaula ngaguruan sampean teh da sampean teh nyaeta ngagaduhan ogam sangkala gamar lopian cobi we tinggal dina ogam sangkala gamar lopian muga-muga we aya katerangan naon ieu impenan kaula teh mangga urang tinggal dina ogam sangkala gambar lopian cilanak mamrat maduking laras cilanak mamrat maduking laras ia tinampalan pinasti kersayang tumapara barang di Sri Mahaprabu Batara Kresna ninggal dina ogam sangkala gamar lopian istuning poek mongkleng teu aya katerangan naon-naon tina ogam sangkala gamar lopian atuh di dieu Sri Mahaprabu Batara Kresna ngaraos reuwas ku kajadianan ogam sangkala gamar lopian setan pewala ela balai kumahara ka Batara kumahara ka Batara ieu ngadak-ngadak tina ogam sangkala gambar lopian teh poek aduh poe teu aya bayangan naon-naon cobi upami teu paracanten tinggal ku sampean aya aduh poe Yai Arya tinggal ku sampean cobi kumaha kak tawisna ku sampean hasilna kumaha poek penting ieu mah teu make kwetansi teu make pamanyer penting ieu mah matak poek nah ieu sampean cobi tinggal ieu aduh poek kaulan Raka Batara cilaka ieu teu aya katerangan naon-naon tina ogam sangkala gambar lopian ngan ieu urang tarekahan kumaha urang kempelkeun sadayana para pangagung oge sadayana masyarakat di puseur daya Indra Prahasta anu maksudna kumaha urang ngayakeun tasakur binibah sae urang ngayakeun hajat surya sadayana para pangagung sareng sadayana masyarakat urang abdas kuramas urang bebersih urang munajat kanu kawasa muga-muga we naon sagala rupi ieu impenan sampean naon sagala rupi anu kaalaman teh teu tumiba ka nagara jeung ka bangsa awon lain awon moal aya kajadian anu teu dipikahayang ku urang sararea tah kitu atuh teu naon urang kempelkeun we sadayana masyarakat di puseur dayeuh nagara mangga yai saenggalna urang ngayakeun tasakur bini mah leres tu pinu damel pinasti kersahiyang tumapara silatacan medal nginang durung ngabangi toh durung tumiba ing lemah silokane eca denira padahal eca raos denira aranjeuna maneg liren eca raos sapraktanipun putra Semar Kudapawana nyaeta sastra jingga kalawan Udawala anu maksana bade ngadampal ieu karaton ngahajak nepangan sadayana para pangagung maksana bade dedeukeus ka para pangagung
alun tenirangan dika sastra jingga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aya saha ya? Aya saha? Aya saha jeret? Luka kaulan siga sorana mah siga sora si cepot gitu ya. Asa apal sorana si cepot Raka Batara. Laras ya. Assalamualaikum magan. Waalaikumsalam. Sastra juga abdi aduh jeung saha? Abdi we sareng pun adik bulan. Oh, aya naon? Punten we abdi teh kumawantun ngadampal ieu karaton bulan. Teu naon sok. Aya naon cing hayang nyojang hareup ka kaula. Apunten we agan sateu acana abdi ngahajak kumawantun. Teu naon sok. Datang ngiratang ngademan mimiti mirayang ran apunten anu kasuhun agan ngahaja abdi ngadampal ieu karaton. Teu naon. Ieu karaton teh milik rakyat sakumna. Sampean ngabogaan hak ngadampal ieu karaton. Nuhun agan. Jangakeun semapang abaktos Gusti Prabu. Ditarima cepot oge ka juragan ageung. Ditarima cepot oge ka Gusti Pangawulaan. Ditarima cepot hapunten abdi ka pangkarat teu naon sok. Nuhun agan nuhun. Pamugi Allah ngadonya selamatkan sadayana. Sakali deui aduh hapunten Gusti Batara disimap dicologok amprotan abdi ngadampal ieu karaton. Teu naon da bala nganter nuhun punten bulan ka Gusti Prabu oge ka juragan Anom oge ka Gusti Pangawulaan hapunten abdi teh teu naon da bala nuhun bulan jagung laningkana kan kalah jagong atuh jagung laningkana dulungan panen jagong sana lain panen jagong teh jagong lah ningkana ai jagong teh diuk ai ningkana teh di ditu jadi diukna di tukang. Oh ai sugan teh panen jagong sugan teh ngalah jagong manis warga seni pada wayang teh seni tradisi omatong lilu-lilu liangur magera pupustingan kadetong di Pigusti sing emut pustingan hiji sing emut pustingan hiji pustingan hiji Kanjeng Sari Pidayatullah magelarakeun wayang di salebeting masjid kidalang satpam lan kidalang nganting sadayana pengen manjing agama Islam pengen manjing agama Islam anjing Isa warga
Sani Padalangan Eli gepur waspadan ngirakatol mang waspada ngirakatol dadaya tumrangan pada tumamu waspada denira katun dadaya tumrangan ya pada tumamu kaget kuniraya ningali kang leme prapta Sekar Wijaya ya kusuma ya kusuma sadaya ngaraos kaget kasumpingan sastra jingga alun denirangan dikasri Mahaprabu Batara Kresna elata sastra jingga cepot abdi kulan aya naon Karatara tumorojog tanpa harapan teu aya berarti angalna ngadampal ieu karaton cobi cing geura balakakeun aya naon maksud kadatangan maleh ka puseur dayeuh nagara Amarta apunten abdi agan langgung ti payun abdi teh bade nyangakeun sema pangabaktos kanggo ka Gusti Batara ditarima oge ka Gusti Prabu ditarima cepot oge ka Juragan Ageng diterima cepot oge ka Gusti Pangaulaan hapunten ka pangkaran teu nanaon sok diterima cepot nuhun agan oge abdi kulan abdi sobatna Bapak Dewan Bapak Cartam ngahaturkeun sembah pangabaktos mugi we tiasa katampi kanggo kasadayana para pangagung katarima teu wala katarima dewala nuhun agan nuhun aya naon cepot nu matak ngahaja datang ka dieu ya abdi teh ulang tong dibarengan sedih ulah lewe sia teh leuheung lamun kasep mah kitu goreng patut mah ateun juh Cipanon sia teh naon lai maneh cepot dug leweh we da moal beres ku leweh bari lagi nya yo nyegruk aya naon lamun boga unek-unek sok meungpeung hareupeun pangagung meungpeung hareupeun wakil rakyat ieu teh sakabeh wakil rakyat ieu teh meungpeung aya dunungan meungpeung aya sakabeh anu tanggung jawab sabab tugasna pangagung tugasna pejabat teh di mana rakyat kata langsara pangagung anu tanggung jawab kantenan sok aya naon ieu abdi teh ulan abdi teh ras emut ngemutan nasib diri abdi teh kumaha atuh abdi teh dipikir dibulak-balik dipapai dirasa-rasa teu aya hargaan abdi hirup ajennya asa eueuh ajen abdi hirup abong liuk dengan ragap teu aya dahar ge koreh-koreh cong abdi teh dianggap kekeset ku sakabeh teh ajennya teu
teu kolot teu ngora teu mitoha teu anak buah ka abdi teh nyumbut teh si deui ka abdi teh nyumbut teh si cepot deui abdi teh asa eueuh harga diri abdi teh asa eueuh ajen abdi teh hayang abdi teh siga Pak Kuwu Samsu hoyong bobo dina spring bed hayang sakali-kali siga Bapak Dewan abdi teh kapeser motor NMAX abdi teh hayang sakali-kali tuangeun anu raos aya ngabanar kai kawas hoyong abdi teh ngabanar kai mandatar ulah dungikeun ka abdi teh dihina diperwasa teu aya harga diri ku umum teh abdi teh hoyong ngarobih nasib abdi teh hoyong ngarobih nasib abdi teh salilana da abdi geuning cicing di PO Lur Agung imah gerek runtuh abdi teh teu aya gunana abdi hirup teh hoyong ngarobih nasib abdi teh kitu kulan malahan mah abdi teh 400 dongkap ka Bapak Dewan ka Bapak Carta abdi teh hoyong ngarobih nasib abdi teh 400 dongkap ka dinya ka Marga Mukti ka Abah Ero abdi teh hoyong ngarobih nasib menyan mah menyan geus beak satolomong anger we sangsara ada beureun abdi teh gede dosa akibatna abdina beri nu bedegong lain salah doa ti kolot da doa kolot mah mati tah kitu abdi teh kumaha hoyong ngarobih nasib gitu nu mawi dongkap ka dieu teh agan Dobi nah iman bukan daya naon ari sugan teh aya naon ieu lamun hayang ngaromah nasib sabab pangeran mah moal bisa ngarobah nasib manusia lintang tiku dirina pribadi eta dengekeun tah sedengkeun hayang ngarobah nasib teh syaratna 3 perkara hiji nu kahiji ilmu kadua nu kadua kadae tilu nu katilu modal kumaha ari ilmu urang boga ilmu boga kadae tapi teu boga modalna pamohalan tina kana rangtos urang loba kadaek modalna gede tapi dibarengan ku ilmuna teu jeung ilmuna dajan modal sabra miliar bakal hancur teu make ilmu beak dipae ka nu ngora was tapi anu leuwih parah urang modalna geus loba ilmu geus nyampak teu dibarengan ku kadaek lir ibarat damar teu jeung hurungna helas alias mubadirna teh ilmu teh nah kudu komplit rajin eta maneh hayang ngarobah nasib sorangan pangagung anu tanggung jawab antenan ulah lamun maneh hayang ngarobah hayang usaha tah ti ayeuna waksa ku kaula maneh dibere modal 1 miliar ku kaula pager dunungan teh geuning ti kaula ge bakal dibere modal maneh cepot 1 miliar 2 miliar tah ti kaula ge bakal dibere maneh modal 1 miliar cepot ti aing mane nu ageng ye maneh ku aing dibere modal 10.000 lain meni pedit-pedit teuing juragan ageng mah nya aing dunungan eta medem-medem sok rek dipake naon lamun teh mah maneh hayang usaha hayang ngarobah nasib sangsara teh lain ku karena pangagung ye sangsara teh tapi ku sumber daya manusia urangna anu teu bisa ngulik jeung otekna usaha mah sabar dibarengan jeung ikhtiar bagjai dibere modal ku pangagung nya atuh kantenan hehe kabayang heueuh kabayang dibere modal ku pangagung lah pake naon eta duit segitu gede lain rek dipake naon eta duit 4 miliar aing marek dibelikeun doma Allah hayang jadi bos doma beureun tah tanda teuing marabanana sakumaha duit 4 miliar dibelikeun doma kabeh beurina ge tapi sakumaha lobana ai si lain rek dibelikeun naon kuring marek dibelikeun kebon kangkung tani saya mah oh
sabaraha hektareun eta duit 4 miliar dipake kebun kangkung eta bari lagi doma 4 miliar cing kumaha marabanana gampang atuh kumaha marabanana bawa we ngangon ka kebun kangkung maneh atuh bae kangkung kuring meureun lain batur-batur teh nu ngarugikeun teh kitu abdi teh agan nanging hapun abdi teh ngahaturkeun nuhun kanu perhatosanana mah nuhun abdi teh agan itu mah dihina keneh ngan abdi teh atuh panginten upami kitu mah abdi teh hina keneh yen boga modal dibere ku dunungan rajin teh abdi usahana pinter abdi teh modal di pasihan ku dunungan rajin teh abdi hirup maju tah geuning dari modalan ku dunungan mana atuh harga diri abdi agan pantes rek maju ge da meureuh si cepotna di modalan ku dununganana pantes si cepot rek beunghar breh itu breh ieu na ge da di modalan ku dununganana tah abdi teh alim aya babasaan kitu abdi teh hayang mandiri abdi teh hoyong itik kuring sorangan abdi teh nya kamari teh ngobrol sareng pun bapa mata ngobrol jeung bapa maneh leres ari mawa samsu ning abdi teh ngobrol sareng pun bapa Pak abdi teh hoyong ngarobih nasib sorangan kumaha carana aya saur pun bapa teh kieu bari nginum kopi ngadongeng bari ngaleueut si kopi bari udud di Samsu pamasihan bapa mantanku bapa Samsu beres bari jeung teh acan sok oge tong disebutkeun aya acan mah jang lamun maneh hayang ngarobah nasib sorangan cenah teu kudu riweuh nya jadi pikiran lamun maneh hayang ngarobah nasib sorangan teu kudu pun tapen tak kaditu ka dieu lamun maneh percaya dewek teh masih keneh turunan sawarga saur pun bapa teh kitu abdi teh ngagebeg reuwas nah nya atawan teu ieu pun bapa teh masih keneh turunan sawarga asa jauh nya lamun maneh hayang duit sabaraha triliun di dunya mah eueuh hargaan di sawarga maniloka maneh hayang sabaraha 10.000 triliun moal burung dicokot ku dewek dipake modal maneh ngajual tihang karaton gak tuh bisa ngajual tihang karaton sawarga maniloka ge cumpon cenah maneh jang pangabutuh maneh 7 turunan moal beak caur pun bapa teh nyokel keramik we hiji hayang maneh hayang kawin ka bidadari di bedol cenah ku aing hiji saur pun bapa teh kitu sadek nyupiran tah abdi teh reuwas abdi teh di dinya teh nah hanya latana pintu ieu cariosan pun bapa yen pun bapa teh masih kene turunan Sang Hyang masih kene turunan sabarga maniloka tah anu mawi abdi ngahaja ka dieu teh sanes kunaon abdi ka dieu teh sanes bade nyungkeun modal ngan abdi mah bade nyungkeun surat izin sacewir pikeun ngabuktoskeun abdi hoyong mangkat ka sawarga nah nya leres atana pintu pun bapa nyarios kitu teh ngan abdi teh da teu inggah balilahan abdi moal ngarumpak sapakan abdi teh da gaduh pangagung abdi teh nu mawi ngahaja dongkap ka dieu teh bade nyungkeun surat izin abdi teh dah leres atana pintu ai kitu mah tos gaduh surat izin di pangagung abdi teh dongkapna ka sawarga teh moal dianggap imigran gelap moal dianggap ilegal moal seueur pertarosan upami abdi gaduh surat izin mah abong biwir teu diubengku eta abong nyaletah teu tulangan leres nyarita ka mana karep maneh rasa aing uyah kidul ha ceuk saha maneh turunan sawarga maniloka ceuk saha bapa maneh masih kene boga sawarga maniloka masih kene turunan Sang Hyang Allah punten laga ulang ajar sia untung ngawiwirang sakabeh para pangagung ip nyarita teh ulah ka mana karep maneh ngawiwirang sakabeh para pangagung ieu rek init ka sawarga maniloka teh teu enteng rek init ka sawarga maniloka teh teu bisa sakahaya teu bisa make wujud anu kieu rek init ka sawarga maniloka teh kudu ngabogaan bahu kancana bahu teh wujud kancana teh suci kari-kari ayeuna maneh rek menta izin surat izin ka sawarga maniloka erek nagih warisan ulang aya
awewe diidak kedunungan. Ngawiwirang sakabeh para pangkang. Aduh nyeri dewala. Aduh ngucur kitu eta pangabu. Aing ditenggelan dewala. Eta da akibatna. Abungnya aing liuk dengem langgap teu aya sangsara. Aing pira minta surat izin ditenggelan. Boroku batur. Udang gede hati. naon sia lanceuk ditenggelan tepikeun ka ngucur getih kieu teh sugan aya sedih sia mah. Udang kaos lain lalaki wae sia. Mewek we leuheung lamun kasep masih gapaku Samsu sia teh. Naon ieu maneh sawala? Ya dengekeun da akah teh lalaki. Ulah sok epes PR kitu barina ge. Nya ulah epes beuring. Aing ditenggelan nyeri aing teh mangkaning boga kreditan motor can lunas. Jeung Ya dengekeun. jeung kadudungan boga kene utang. Tinggal di payun aya Bapak Dewan anu pujieun urang sararea. Anu panutaneun urang sararea. Bapak mantanku Samsu sareng ayeuna Bapak PBJS ayeuna anu nuju ngajabat tingali turutaneun urang. Nya contoh Keur urang. Karasa kurahayat sejahterana barina oge. Ayeuna tanyakeun ta ka para pangagung kabeh. nya tegakeun hukum. Pasal sabaraha undang-undang tahun sabaraha rahayat menta surat izin ditenggelan. Sing wani Kudu wani sok tanya. gede hate sing gede hate. Kudu gede hate tanyakeun. Lain lalaki wae. Ai kanu parasmanan sumanget. Ai kanu berjuang meuni hare-hare kalah ka PSMR gitu. Tanyakeun. Undang-undang tahun sabaraha pasal sabaraha ayat sabaraha rahayat menta surat izin ditenggelan. Sok ku Bapak anggota dewan tinggal di tulungan. Tong sieun. Ngomong. Gede hate da lalaki. Ieu adi aing. Beres. Munta tadi. Naon maneh cepot naon tah si cepot ge ceuheu. Abongnya bibir teu beli wangkut letah teu tulangan nyarita ka mana karep gandeng sia. Naon ai maneh? Naon. Urang. Teu sieun aing ngapugerem lagi. Pangaruh anu mah. Yeuh dengekeun Arjaun. Dengekeun Kresna. Yalah gila ya. Nyangkeun Bim. Ulang ajar dengekeun Bima. Gerem-gerem sia. Teu sieun aing. Sieun ku gerem, sieun ku kredit sieun. Naon cepot? Yeuh dengekeun abdi bade naros. Undang-undang tahun sabaraha pasal sabaraha ayat sabaraha surat izin rahayat menta surat izin saceuwir ditenggelan. Jawab. Lain ngajar dong wae sia. Mananya rakyat teh atuh kitu. Eta si cepot, eta si Kresna. Si cepot kumawani, eta si Bemo. Rekau jeung arohan gitu teh. Jawab. Undang-undang tahun sabaraha pasal sabaraha ayat sabaraha rahayat minta surat izin ditenggelan. Oh, pokoknya Bari jeung kuring teh lain rek ngarugikeun negara jeung ka bangsa lain. oh minta kadunungan ongkosna ge atuh. Kuring teh teu ngarugikeun ka negara jeung ka bangsa pira ge minta surat izin ditenggelan. Da bisa wae kuring ge minta surat izin ka Bapak Dewan. Bisa wae kuring minta izin ka Bapak Kuwu. Ngan kuring teh tadina tata krama bisa wae dewek oge ini ka sawarga Maniloka teu kudu minta surat izin kadudungan kali-kali aing ayeuna ditenggelan. Make kadunung hargaan rasana. Tah kitu aing jadi lalaki mah sok barina ge keun ditalulungan barina ge heueuh cicing pokona mah. Cicing pokona mah heuh sok kan mah sing wani we. Sugana di ongkosan. Sugana di ongkosan ku Bapak Dewan. Jawab. Si laing teh dipilih teh ku rahayat euy. Si laing teh dipilih teh ku rahayat lamun eueuh nu kieu rek kumaha.
dek mimpi naon teu miskin teu bunghar kabeh pan silaing teh dipingpin teh ku rahayat siga nunya aing colok aing akan membela wong cilik sok aing colok lagu di geus dicolok kala kaculang cileung we sia manengan palingeun paling ge kitu teh aing colok kasih dicolok kalah peureum teh gitu kabayang ku sia kumaha tingali tuladan urang bapak dewan bapak catam tingali bapak kades bapak kuwu bapak mantan kuwu bapak Syamsu tingali laksi lain teu era kanya akarayatna sakitunya akar rakyatna nah isi lain lamun kira-kira teu bisa jadi pangagung turun loba anu becus oge sia jadi pangagung mun rakyat rek mimpi naon atuh ya si lain teh mimpin saha mimpin rakyat lamun eueuh rakyat nah si lain rek mimpin toke nah si lain rek mimpin cucungu si lain ayeuna ngajabat 5 tahun cek paribasana eureun tapi rakyat mah langgeng euy saumur hirup rakyat mah pangkatna ge moal aya pensiunna ayeuna aing rek nanya ai si lain ayeuna presiden jeung wakil presiden gede mana gajihna nya gede kene presiden direktur jeung wakil direktur gede mana gajihna gede kene direktur tah ayeuna aing nanya rakyat jeung wakil rakyat gede mana gajihna rakyat mah boga gaji rakyat mah teu boga gaji teu usaha mah euy model dalang tak tinggal di dalang teu jojorowokan di lembur batur mah da moal nyatu di imahna teh paling ge di baeudan ku mitoha para patani ayeuna lamun teu tani mah teu daek init ka sawah da moal dahar moal na teu era tingali pangagung urang di payun bapak dewan na teu era tingali bapak mantanku bapak Syamsu sareng bapak kades ayeuna anu sakitu marjuang rakyatna nah isi lain nya pangagung teh kacida teuing kacida-cida teuing rakyat pirage menta surat izin diteungeulan gagabah bari oge teh komo menta surat negara komo lamun menta surat negara sertifikat negara ku aing digadekeun moal teu dipodaran meureun dari idak mah bas jawab lain ngajardog wae jawab kabaratem gitu teh kabaratem sia maneh kula ngajar sastra jingga nongtro welang lira kacang ninggang kajang maneh leheung kacang ninggang kajang daripada kacang eueuh nu ninggang panjang arek anu sirah aya nu ninggang sakedeung 3 bulaneun da si ayah teh wih dewe pan geus kitu mah ka abdi geuning ulang tah wargi ngan saukur sakitu wae bagian anu kadua wayang golek di Kidalang Asep Aceng Amun Sutaria dina judul Astra Jingga Digugat. Sumangga wargi sedena tiasa ngadangukeun deui bagian anu kartilu ngalakungan YouTube Seni Budaya SGP. Kugituna kayak kawargi sedana anu mika cinta sama mika dedeh seni wayang golek ieu ngaturkeun nuhun parantos ngadangkeun ieu wayang golek. Hatur nuhun sakali deui wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam seni budaya Sunda.